Aing. Tinggal ah. Ya, nah iya ya jeger musuh sarangan. Bacan menang. Nah, kau aing tepelan ieu, da karunya can menang. Bisa trek, takut aing mah menang anu ngalusuk teh. Menang. Yai. Asyik. Menang euy. Bodas ke kiri. Dir, mah menang lauk euy. Oh, ayo, bantuan euy. Wah, ini cing mah coba bantuan mah. Tarik mah, cing mah iburan euy. Dir. Kak. Lu. Oh, iya mah, mak. Ini nggak imaru utah mah. Jen. Aing mah teh bogo, bokantra. Nah, ada yang marun tah. Teuing aing milik ah. Si emak menang utah. Ya mah ya cekal usapna. Si usap sing semangat ya mata, ame menang loba. Oh, yang anak muda. Puting mana ya rumah harian anak. Dulu kami mah terjawab naon tah. Bos, kakak naon bos? Kenangan naon? Sudah kami. Ya, anak muda, kurang teker neangan kontrakan pugu. Kontrakan. Geus kalem aya di urang. Bos, aya di urang kontrakan mah. Lah, nu bener Panglima. Yo, orang butuh pisan ya kontrakan. Geus ayo. Ayo tuh, Panglima. Yo, di mana atuh ya kontrakan teh? Tah iya ya bos kontrakan kosong ya. Namun dirasa sih ya kudu. Kapanan didinya teh butuh naon bos? Urang mana teu salah. Para lupisan sia kehead. Kontrakan kadang hayam ka si Obot. Para lupisan. Ku aing. Ih, kalau kamu kitu, sakeun enggeus ku aing pangnangankeun. Bawa mana duitna? Sia teh sing hidang we atuh kehead. Piraku aing hees di kanang hayam kieu, coba can ditiungan kieu atuh sia teh sing mikir kehead. Ih, berita kudu nyaon ka urang. Sok-sok ieu buru asup ieu. 50 sebulana. Bos, sing eling mah nyarek kontrakan kadang hayam. Lah, keun bae anak muda aing mah dawa deui aing mah, paduli teuing lah. Watir saing. Bisa aya nanon mah ku urang we. Urang anu bogana ieu. Ayo anak bra, sobejan. Karunya kehead itu. Ayo. Aing ieu. Ieu mah segede kieu aing ngareng oge moal cukup meureun itu nya euy. Tapi da aing eueuh deui kontrakanana. Turun Bang Mak. Nanaonan tapi si labu kehead. Naon tuh anak muda? Aing mah ya kana Aceh kumaha aing we. Cih, namanya kakak kurang-kurang gitu kehead. Aing mah karunya bisa labu turun. Lah, cicing anak muda. Aing mah jago ieu naik mah. Liwat teuing. Aduh. Bang Mak. Ih, kok masih kan saking aing diragam di tengah Aceh duh. Aduh. 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 Kakak kurang ngimpi. Ragam di tengah Aceh. Ngimpinya. Aduh. Aduh. Ngimpi. Oh, nyanyi dah. Mana kehead? Kan ngimpi itu gimana sampai di dia? Saya kurang tuh tadi anak muda. Oh. Ini enggak. Mak, lu kan kan HP ulah foto-foto wayang ditebus tah. Oh, mana meni sok duduk dadak. Nah, kumaha urang mah tuh mak, yang penting mah ditebus beurekeun mana? Ya. Ah, iya jadi gerugus kieu ya sisina. Tuh ieu digorogotan mah kumaha? Ah, sama kata anak muda. Hari udang sare sok hayang gugat gorogot nu aya we di gegetan. Ah, kumaha ya wae ieu mah pejet ya. HP urang tuh anti gores gerugus kieu. Misi gak beurit sih mama. Gorogot kena segala tuh. Ganggas pisan. Ah, mana lu basan omong, nu penting mah HP hirup keneh beuka dia duit atuh, Ba. Jeung leuwihna tah 100%. 100%. Tinggal kita nggak ada yang sabaraha 200-nya. 200. Yo, 200.000. Tah, ieu 300. Tah, 200. Nah, si anak muda teh kapan ngagadekeun teh 300. Nah, ayeuna mah mere 200. Kedua teh leuwihan. Ah, kumaha sih ieu teh? Pisan puguh. Bener urang mah paruguh. Yo, kapanan harita urang ngagadekeun teh 300 mah.
Tah terus iya jeung ganti rugi iya tah kumaha digorogotan digayam HP urang jadi 100.000 tah iya minusna. Nah, mana itu kan nyaun-nyaun. Lain teu karunya mak bongan saya kuntuna mah teh cicing jadi tah kana iya garugus. Kalau rugi 2 kalinya. Eta mah DL mak dari talu nuhun nya mak. Ih, mana? Kena untuk kurang gigitan. Jadi kalau kurang rugi. Tuh.